kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasaran teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Min alamati mautil qalbi adamu huzni alama fataka minan wafiqat wa tarkun nadami alama fa'altahu miwujudi jalat. Sebagian tina tanda faehna hate nyaeta henteu ngarasa sedih ku kalewatna kasempatan anjeun pikeun migawe amal pangabdian jeung henteu ngarasa hanjaka ku terjadina pagawean anjeun anu ngalanggar kana aturan hukumna Gusti Allah. Jadi lamun ente kalengitan kasempatan pikeun beramal soleh tapi ente henteu ngarasa kecewa, henteu ngarasa sedih, henteu ngarasa gelisah, henteu ngarasa galau, jeung lamun ente megawe amal maksiat tapi ente henteu ngarasa hanjaka, tidak merasa menyesal, mangka eta nandakeun yen hate ente teh kaasup kana hate anu paeh. Tuluy ayeuna lamun urang geus nyaho yen hate urang teh kaasup kana hate anu paeh, kumaha cara ngahirupkeunana? Ceuk saurang sabagian ulama hayatul qulub bi umurin, ari hirupna hate nyaeta ku pirang-pirang perkara, minha bidzikrillahi ta'ala, di antara na muka hiji nyaeta ku dzikir ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, khususna nyaeta dzikir anu didawamkeun ku hate. Ari dzikir didawamkeun ku hate anu lazim dipake ku para ulama, ku para ahli dzikir pada umumna, di antara na nyaeta dzikir Allah Allah. Ceuk saurang Tuan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Apa Abdul Abbas Al-Mursi? Ari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi teh nyaeta salah sawios tina guruna ti Tuan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, penulis kitab Al-Hikam. Cek dawuhan Tuan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, liyakun dzikruka Allah Allah fa inna hadal asma sultanul asma. Hendaklah dzikir kamu itu Allah Allah, karena sesungguhnya itu adalah rajanya dari Asmaul Husna. Eta cek kasauran Tuan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi cek anjeunna asma Allah teh mangrupakeun rajana tina Asmaul Husna, tina pirang-pirang jenengan anu aralus kagungan anjeunna, kagungan dat nu diibadahan ku sadayana. Artina lamun ente dikir
ku dzikir Allah mangka ente teh telah berzikir ku rajana asma atawa ku rajana dzikir. Ari ngaran-ngaran raja tangtu leuwih dahsyat tibatan anu lain raja. Sedengkeun lamun cek dawuhan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, bahwa ismun lil mawjudil haq al-jami'in li sifatil ilahiyah al-man'uti bin uti rububiyah al-mutafarridi bil wujudil hakiki. Ari Allah teh jenengan nyaeta jenengan kadat anu kagungan aya, anu mutlak ayana kalawan aya anu sabener-benerna, anu ngahimpun sifat-sifat uluhiyah jeung sifat-sifat rububiyah, anu tunggal nyalira kalawan wujud anu hakiki, kalawan wujud anu mutlak. Jadi sifat uluhiyah jeung sifat rububiyah terhimpun dalam satu asma, nyaeta asma Allah. Artina nalika ente menyebut Allah eta teh diantarana nyaeta tuduh kana dua sifat sekaligus, nyaeta uluhiyah jeung rububiyah. Ari uluhiyah teh nyaeta anu berhak diibadahan, anu ditaati, anu diagungkeun, anu dipuja jeung dipuji. Sedengkeun ari rububiyah mah nyaeta anu ngurus atawa anu ngatur. Contohna saperti anu ngajadikeun, anu ngahirupkeun, anu ngabeungharkeun, anu ngarizkian, anu ngarencanakeun, anu nulungan, anu ngarohmatan jeung saterusna eta ngaranna rububiyah. Jadi lamun ente nyebut ya Robbi, mangka nu kacakup ku ya Robbi teh ngan sifat rububiyah na wungkul. Jeung lamun ente nyebut ya ilahi, mangka nu kacakup ku ya ilahi teh ngan sifat uluhiyah na wungkul. Tapi lamun ente nyebut ya Allahu, mangka sifat uluhiyah jeung sifat rububiyah teh duanana kacakup. Taeta sabagian tina kautamaanana asma Allah, namun dibandingkeun jeung asma-asma anu sejenna. Jadi supaya hate ente jadi hate anu hirup, mangka biasakeun ku ente zikir Allah dina hate ti mimiti hudang syare nepi ka syare deui. Kumaha carana mah rupa-rupa. Misalnya bisa disesuaikan jeung kaluar asupna napas asup hate nyebut Allah, napas keluar hate nyebut Allah, atawa nuturkeun irama detak jantung, tiap jantung berdetak nyebut Allah, atawa disesuaikan jeung denyut nadi. Apa denyut nadi? Denyut nadi teh contona taeta ragap ku ente pigelang leungeun ente anu kenca karasa teu nyut-nyutan, taeta teh ngaranna denyut nadi. Tiap denyutan nadi ente hatena nyebut Allah, atawa
bisa pakai isyarat. Contohnya isyaratnya seperti curug ente ku ente digerak-gerakeun. Nah, tiap gerakna curug hati ente nyebut Allah. Misalnya ente keur ngobrol, walaupun keur ngobrol tapi curug ente utek-utekan sebagai isyarat bahwa hati ente keur zikir. Jadi dikira ngilu karena utek-utekna curug. Eta contoh metodena. Jadi zikir Allah anu teu dibatasi ku ruang jeung waktu. Eta salila ente sadar hate ente zikir ku zikir Allah. Namun dina masalah tata carana, kaifiatna atawa metodena eta mah terserah ente. Mana nu leuwih gampang dipraktekkeun ku ente. Seperti tadi rek pakai metode napas, rek pakai metode detak jantung, rek pakai metode denyut nadi, rek pakai metode isyarat, eta mah terserah ente. Mana anu sakirana keur ente leuwih gampang. Nah eta cara ngahirupkeun hate nyata kahiji ku zikir anu terus menerus, diantarana ku zikir Allah. Nu kadua bil himmatil hasanah, hirupna hate teh nyaeta ku cita-cita anu alus. Jadi lamun hate hayang hirup, nu kadua na ente teh kudu boga cita-cita anu alus dina saban-saban poe. Contohna saperti ngarencanakeun amal-amal soleh anu rek dipigawe ku ente dina poe isukan. Misalna memeh sarete ente ngarencanakeun heula, nyipta heula, Gusti mungseg abdi dikersakeun panjang umur nepi ka isukan. Kalawan pitung rahmat Gusti abdi teh rek zikir ti subuh nepi ka duha. Tuluy rek sedekah bari indit ka tempat gawe. Tuluy rek salat lohor dikumplitan jeung qobliyahna ba'diyahna. Beres lohor masih kene aya waktu kosong ku ente teh rek dipake sholawat ka Kangjeng Nabi. Tuluy erek salat asar, tuluy erek salat maghrib, tuluy sanggeusna beres salat maghrib erek ngaderes Quran nepi ka isya. Tuluy sarena rek sare leuwih awal supaya bisa hudang janari. Sabab erek salat tahajud jeung erek wirid. Misalna eta contona tina himmatul hasanah. Tina ente kudu boga sumangat, kudu boga gairah, kudu boga cita-cita atau rencana untuk melakukan amal-amal soleh dengan antusias, dengan minat yang tinggi, dengan semangat dina saban-saban poe secara rutin, secara terus menerus atau secara berkala. Jadi amal-amal soleh yang akan ente lakukan hari ini sudah ente rancang terlebih dahulu dari semalam. Jadi ente step-stepnya teh jadwal amal soleh teh geus tersusun terencana. Jadi ente teh waktu bengong beres migawe amal soleh anu hiji lanjut kana amal soleh anu can dipigawe anu geus direncanakeun ti peuting mula. Eta contona tina himmatul hasanah. Muka tilu biniati solihah, hirupna hate teh nyaeta ku niat anu soleh.
Jadi dina kahirupan ente sapopoe salian tinggalakonan perkara-perkara anu wajib jeung perkara-perkara anu sunnah, ente oge pan ngalakonan perkara-perkara anu mubah. Ta ari dina ngalakonan perkara anu wajib jeung perkara anu sunnah mah pan geus puguh ku ente teh osok diniatan ku niat anu soleh. Ari niat anu soleh teh diantarana saperti libtigoa mardotilah, nyaeta sejanyuprih karyodoanana Gusti Allah. Ngan lamun dina ngalakonan perkara-perkara anu mubah ma ente teh osok poho tara diniatan ku niat anu soleh. Besok ente inget-inget bener teh. Ari perkara anu mubah teh contohna saperti dahar. Lamun ente dahar tanpa diniatan ku niat anu soleh, mangka eta kadahar anu asup kana beuteung ente teh bisa jadi kegelapan anu matak maehan kana hate. Sabalikna lamun eta dahar ku ente diniatan ku niat anu soleh, mangka eta kadaharan anu asup kana jasad ente teh bisa jadi perkara, bisa jadi cahaya anu matak ngahirupkeun kana hate. Taku sabab gitu mangka setiap migawe perkara anu mubah, mangka niatan ku ente ku niat anu soleh. Contohnya misalnya, ya Allah, saya niat makan untuk menguatkan badan supaya saya punya kekuatan untuk melaksanakan ibadah bakti kepadamu. Itu misalnya teh contohnya ente teh nganiatan perkara anu mubah ku niat anu soleh. Jadi pokok nama perkara mubah naon wae nu dipigawe ku ente dina kahirupan ente sapopoe saperti dahar, ngopi, sare jeung sejen-sejena nu mubah-mubah, mangka niatan ku ente ku niat anu soleh. Ta eta teh bisa ngahirupkeun hate ente. Luka opat bin nasihah likuli muslimin wal muslimat. Ari hilupna tete nyaeta ku ayana dina diri ente maksud anu alus kasadaya umat Islam boh anu lalaki atawa anu awewe. Jadi kalau ente tidak menginginkan ada hal buruk yang terjadi kepada umat Islam, melainkan sebaliknya ente menginginkan kebaikan untuk semua umat Islam, maka itulah satu perkara yang akan menghidupkan hati ente. Maka janganlah sekali-sekali ente merugikan orang Islam. Jangan sekali-kali ente menyakiti hati orang Islam, apalagi sampai menindas, memperbudak, membunuh dan sebagainya. Kusabab gitu maka berbuatlah sesuatu untuk kebaikan umat Islam. Sekalipun perbuatan kamu itu dalam pandangan kamu atau pandangan orang lain terlihat sesuatu yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Tuna naon kecil oge, yang penting ente migawena bismillah atas nama Allah. Tidak ada perbuatan kecil kalau atas nama Allah, dan tidak ada perbuatan besar kalau atas nama diri sendiri. Ngerti?
Contohna lamun aya anu jualan ente ku ente teh dibeli sabab eta nu jualanana orang Islam supaya eta orang Islam teh menang kauntungan tina dagangna. Atawa lamun aya nu kena ku musibah ku ente teh dibantu disumbang supaya ngaringankeun kana penderitaanana. Jeung saterusna lamun ente teu bisa mere kahadean ka umat Islam ku harta, ente bisa mere kahadean ku tanaga. Lamun teu bisa mere kahadean ku tanaga, bisa ku ilmu. Lamun ku harta teu bisa ku ilmu, teu bisa ku tanaga, teu bisa atuh minimalna ente teh ku ngadoakeun ka umat Islam teh ku doa anu alus heueuh.